bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabok. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggaleun dak. Atuh tinggaleun. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Je. Mentak ulah sok terbawa arus aja heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot ku sia. Sakali sedotan, dua kali sedotan. Geus weng aju muka calana bae nya weng. Rokok ku sia. Je. Moal mabok rokok paling tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal mam. Wa matan tafat intafat. Ge, naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna seni teh bacin. Ieu teh elatna teh bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf, lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Dek hukuman haram fikih apa ngeuk hukuman make ahli tasawuf. Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tar kumaha yani? Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat eta sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Beuh. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok, aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup ku sia. Hayo sia. Tar ku malayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji tah henteu kiai pan kolot. Coba.